Beda ieu lamun ti rumah atau leuwih loba ti eta batal salatna. Seperti kumaha? Allahul Jalilul Azimul Halimul Akbar atau batal gitu berarti atau Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabirul terus kan rasyidus saburu akbar kabeh sifat usaha disebut batal gitu nya. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal hadhi asyara sareng ayat nomor ka-11na syarat takbiratul ihram eta ala yaqifa ulah eureun si jalma ulah cicing si jalma baina kalimatai takbiri antara dua kalimat takbir. Keur takbir Allahu akbar teh ulah eureun antara dua kalimat teh antara Allah jeung lafaz akbar. Ulah Allah akbar ulah eureun kitu rek wakpatan tawilatan jeda nama rek lila walak qasiratan sakedeung rek lila sakedeung teu eureun we utuluy Allahu akbar gitu ya ulah Allah cing lagi akbar atau lila Allah ulang lagi makanya menang oge kaselang ku alif lam menang kita mah tina Allah kan akbar Allahul akbar masih menang atau ku sifat Allah Allahul Jalilu Akbar atau Allahu Rahmanu Rahimu Akbar masih bisa kaslang ku alif lam atanapi ku sifat-sifat Allah. Nanti menang loba-loba cukup hiji atau dua. Bedanya lamun ti rumah atau leuwih loba ti eta batal salatna. Seperti kumaha? Allahul Jalilul Azimul Halimul Akbar atau batal gitu berarti atau Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabirul terus kan rasyidus saburu akbar kabeh sifat usaha disebut batal gitu nya. Nah, urang biasa lah. Ya, biasa itu neko lah. Allahu akbar. Ya. Wasania saro ay sareng ay nomor ka-12 nah eta ayusmi'a nafsahu kudu meredenge si jalma ka awakna jami'a hurufiha kana sakabeh huruf-hurufna takbiratul ihram. Jadi pas tina hamzah Allah teparo akbar Allahu akbar kudu ka kuping ku cipis sorangan kata gitu. Ya. Kudu kakuping ku cipil sorangan dengan catatan bidakana sohihan sam'i di mana-mana cepilna normal kene. Pangupingna cepilna, pangupingna normal kene. Lain cepilna sabab ayat cepil aya panguping. Kadang ayat cepilna tapi teu kuping. Jadi pangupingna normal kene. Kira-kira lagi kira Allahu akbar. Kakuping sorangan, kakuping cukup. Ya. Sakira-kira kakuping ku awak sorangan. Terus walamani min lagotin wa ghairihi. Terus teu aya suara nu ngaguruh. Lamun di luar misalkan tema aya suara pabrik lah. Kabenerna tajungna teh atau suara di mah teh gigireuna pabrik material misalkan teh. Yugu we mal poe. Ngaguruh. Lamun Allah Akbar teu kakuping kurang teh. Kalikeun suarana kalikeun. Ya. Waila payar pau saw tahu kodoropi saw kira-kira mata kuping ulang dia. Kumaha lamun aya jalma anu memang teu kuping. Lamun teu kuping jalma teu kuping kumaha?
Ancek tadi pas kudu ka kuping, ieu teh kuping. Sok kaluar ke suara teh sakira-kira ka kuping, lamun normal gitu. Dan kadang-kadang anu teu kuping mah torek mah sugorokan teh ka kuping. Tapi mah lamun kira-kira suara sakitu normal ka kuping mah ka kuping cukup sakitu. Lamun anu torek misalkan. Kumaha ieu jalmana jalman aros teu tiasa deos. Tapi itu sebutnya terus teh bisunya. Nah, terus serius lah. Ya kabagi dua. Lamun kadatangan penyakit teu tiasa seriusna keur salat rek takbir ya. Rek Allahu Akbar teu bisa ngomong, tadi mah bisa tadi mah. Pas tabu rek Allahu Akbar teu bisa ngomong. Wajib ka manehna ngagerakeun lidahna jeung lak-lakanna. Wajib digerakeun. Yang minimal itu tah. Kudu kitu ya, lamun penyakit ahrosna, penyakit teu tiasa seriusna harita dokapna. Sarua seperti tahiyat, salam, kawanita Fatihah sarua. Tapi lamun amaman horsuh asliun, lamun teu bisa nyariosna ti baheulana ti asal ti barang lahir, eta teu bisa cerita. Atuh wajib eta mah, anu kitu ge. Kitu kitu nah. Ya, ayeuna mah kudu kieu, kudu lamun adat mah kudu digerakeun. Kudu digerakeun eta gitu. Lamun asli mah ti barang lahir mah teu kudu. Wasalisa saro sareng anu nomor ka-13 teh syarat takbiratul ihram eta duhulul waqti geus manjing waktu fil muaqati dina salat di waktu-waktu. Ulah sampai takbir cara tamat salat gitulah. Yang urang rek nyaba bisi tinggalin mobil geus wudu ti waktu teh. Ya. Wah, nah cenah ayeuna adan melohor teh atawa